bos. Gesengnya. Ayo. Mau goreng cau majikan engkau mana ya? Lelah tinggal dengan goreng cau. Barang hasil imah juga penghuni imah teh. Dulu itu si pasar kalah ngajet dong. Aku penting ngarekan TV teu hadek nonton bola. Kasai, ai penting teh pan TV teu hade manek nonton TV teh nyarekan. Lain geura nelpon tukang servis, kalah ngajet da wae gawe. Oke, atuh gampang atuh kadar nelpon tukang servis TV mah. Mana yuk goreng cau napa nain tadi teh ngageroan teh. Kita ngomongkeun goreng cau. Mana? Boro-boro ngagoreng cau atuh imah genan pabalatak juga imahan kolot maloba cabak geuat geura nelpon tukang servis. Iya dah tuh ngagoreng cau mah da enteng ieu hade ditunggal tinggal sing bari beberes ge. Cing atuh cuang telepon lah geura jamana tukang servisna. Tah, kesade euy. Geus lah. Hiji cenah yeuh. Unggeus teh. Halo. Halo Mang, nyawa tuh. Halo. Kumaha? Yang pangmenarkeun TV ya TV rusak euy, hayang nonton bola ke peuting. Biasa. Servis TV. Servis TV nya. Oh bisa. Sherlock emang. Ya, tapi kayak kadinya gampang lah. Oh nya siap Mang, ayeuna di Sherlock. Yuk, Assalamualaikum. Yuk. Hitam. Tah, geus tah. Aya tah tukang servisna. Gimana mah gerang goreng cau ya, Gua? Ih, kana ngagoreng cau. Hayang ngaganyem ribu, hayang ngaganyem. Amun mah ku sorangan ngagoreng. Geuwat njung. Ih. Leres ya beda servis TV di dia. Oh, mau leres. Tuh, itu pinam paling itu tuh yuk, Bra. Mantap kan. Oh, yuk. Ayo. Nah, Pinam. Nah, pemaleresan ini kayak aya bola. Kayak mengal ya, Bu. Nah, nih air sirup mana ayo mah? Apa lah pan digulung sirem terus lami teh terus sana. Udah emang Sok atuh harus kena beka lebat as ya emang enggak. Ih. Ubah sirup. Gitu. Tubuh 300 padahal bukan aing. Ada salahna iya aduh. Sayang udud deui. Bukan hela duit sugan we boga duit ngeuli udud kosong ieu mah sok bogaeun udud mah si beo euy ya mending kena kasih beo minta udud di imah mah celaka teu bisa udud mending kasih beo mah aya kitu di imahna euy lah sabure ka imahna sok aya biasana mah teh jama kamarananya ada kieu unggal poe kalah ge gabut teh di imah ieu teh ka mananya sarewe kitu jadi punah rasium sumut bel namanya ka dieu ieu yang di teangan teh yang udud minta bel saya batang batunya cicing sabatang di jangke modal yeuh yang bisa batang dia duit sama datang kali teh minta udud pananya biasa nih dan sok
Marjuki kakaretaan dud beki menang mentaan manuk dudut adina kanyere yang udud eueuh nu mere aduh sia heueuh puguh teu mere satunya sok loba ududna aduh geus ipuh pahang sungut Lain bung mere ieu aing geus sabatang deui teh jang engke jeung modal ayeuna mah cuang kasih kaslawe sok loba ududna arek tahu atuh aya loba ududna masih kaslayu kawenam lah dan gaskeun kan ududna sok gading sia teh euy lah kan bahaya sel ngebul budurukan sel mah ngebul tah bel ieu masih kaslayu eta jamak keur dipirekeun TV oh si kaslaina eueuh si kaslaina buah maling euy mata teh beger woi Jing umbitan yeuh. Capek. Aing geus capek sarua ini. Lompatan aja tuh. Woi. Geus atuh naon teh? Naon ieu? Udah melompat wae teh neng turun eureun. Capek yeuh ditinggal aduh. Duh, aing geus ieu, nanya naon ieu teh? Maling-maling aduh. Aing kana ribu teh. Cih, pan maneh teh maling tadi ieu. TV geus ditaekeun kana motor, ka manakeun ieu? Heueuh, coba nu bogana eueuh. Ieu TV geus kana motorkeun. Curiga euy. Jijing heula geura aduh. Napas heula yeuh, ribu kolot mah we. Lah, sul pan geus puguh maling ieu TV ge. Ngaku we tuh. Ngaku we. Cang tenggeulana lah, tenggeulana kuat we dieu. Nah ieu aya naon astagfirullahaladzim payangan meneri weuh pisan maling di jero. Maling TV di mana? Lain maling TV. Maling saya cicing tong kabur. Lain. Ini maling ieu mah tukang servis TV tadi ku aing ditelepon. Kapan aing nonton bola nih, TV-na teh HD, jadi tetah ka dieu ku aing. Kapan TV-na teh geus ditaekeun kana motornya tah. Kepergok. Eta mah teh disitaekeun pisan kana motor eta. Pasti sek dijual kan itu tukang rongsok sigana mah. Eta mah ek maling sih malah yeuh, tina bubungetan lagi si ek maling. Kapan ditaekeun ge kan alatna terbatas nih. Tah rek ka imah eta ka urang. Imah urang itu loba alatna di itu mah. Ulah geus ayeuna mah geus leuseuh mah dicape aduh. Cai-cai acan nih teh. Geus lah dari yuk. Minta cair lah. Cai geura. Kopi. Tuh lah ya tuh. Apa majikan maneh teh cenah meuli kopi ya teh yeuh. Kopi. Cing atuh lah jam berapa? Naon? Kan? Ka warung sang nyokotkeun kopi tah kita ku si Kido jeung ku si Beo tuh. Jung. Udan kieu aing mah. Deuwas jung ya pan kopi di imah. Udan ding. Cuk. Ka mana euy? Rek balanja urang mah, ari maneh teh ka mana? Cih, kabeneran urang geek balanja tuh ka warung menek meuli naon? Meuli tomat, cengek, terus teh tahu, tempe. Ieu bareng atuh, da urang geek meuli kopi, loba tamu di imah. Yuk. Duh, da ieu teh muka warung teh maneh gerang pisan. Tuh da tadi di pasarna maneh ngantri, maneh arep bungkisan ka arelehkeun eta nu di pasar. Punten, meser. Cek. Meser. Cek edo. Euy, sok atuh milih. Besar naon? Sok cek. Beli kopi saluntuy. Ya, sok enak sorangan. Tomat. Di hadap tomat. Tomatna kosong tadi temesan pilu di pasar. Entas ya. Tos yo. Sok atuh. Nam di Ih, Cek, ka dieu heula geura, Cek. naon euy. Sok video we ya.
Je, mah di imah teh sing pisarung si Kasai. Hayu we ngajedog jeung ngacaprak teu ari dilakonan hanteu. Cuprus wae ai si Kasai teh. Aja boga salaki kitu mah mending ditalak jeung naon atuh ai curang carek wae mah mending urang teu boga salaki. Mending kene salaki orang jauh di Arab tapi duit masuk dibere. Unggal nelpon genan sok ngomongna teh sok make bahasa Arab ngan urang mah ngajawabna sok amin hungkul. Pada mama jeung marane mah teh nyambung. Pohon ieu teh pan loba tamu di imahnya. Balik urang ayeuna da kenuan kopi. Bisa orang ngerek baliknya ada can masak. Aduh. Ai si ai jeung si Ikok teh kepancan bayar eta baranjaana teh. Nah, kalawak-kalawak alinit. Palingan nyajakan ngarobrol teh da eta mah Eka Rasbon ku aing tuliskeun na buku lah. Ini mulai kopi aja. Bilang lagi suku yang sing sireum. Saya ya. Sudah ya. Yo kopi yo. Urang mah nyokot hukum da can dibayar. Bari sarung teuy deui. Ci, can dibayar. Besar tuh yuk, cuma ngajual di PW. Jangan gua aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.